geus teu mampu tadi Islam teh kuari teh bener-bener prihatin amul hazan orang teh di dunia kuari teh suara Islam teh geus eueuh nu kaceuli kabari ke zaman Osama masih keneh mendengung Islam ke zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa Libya mendengung luar biasa kuari dengungan Islam mana Quran teh ngan sakadar dibaca Quran teh ngan sakadar dimusabaqahkeun dibere piala selesai tapi diamalkeun mah teu bisa kobo di Indonesia mah wow, geus dikaluhan jasa ku Amerika bertekuk lutut urang mah di Amerika teh. Teu ieu keur carita iraha bangkit dati wallahu a'lam. Urang bisa kieu-kieu bae teh nyaritakeun Islam teh bisa kieu-kieu bae. Lantaran naon? Kiaina kemeh. Anu sulit untuk mendirikan Islam lantaran lamun dihitung kurang cek kiai atuh bae ya sepunggu butuh cek kana. Dapur teh ngempul-ngempul. Mayan cenah aya Golkar mah datang sok aju mere guriwel teu kuat tapa baheula mah jadi kiai teh tapa heula ulah di zaman kewalian di zaman kamari ieu Syekh Nawawi Tanara tapa 3 tahun di gua Syekh Nawawi Mandaya tapa 3 kali 40 poe kemudian aya di urang Syekh Asnawi Caringin tapa heula manehanana